Aya kulawarga anu sederhana, entos sarepuh murang kalihna teh aya 3, entos pada gaduh kulawarga dinu tarbi. 3 dinten deui ka lebaran, murang kalihna teh marudik. Anu 2 mah rarebo barang canak, bararungah di papa Gusi Emah jeung si Abah. Panungtungan anu bungsu dongkap, nyanak anak 2 lalengoh henteu barang canak. Bari tarungkul ngarasa era, teras nyuksru ka emak jeung ka abahna. Emak hapunten, abdi sareng barudak anu teu tiasa nyanak oleh-oleh sapertos murang kali emak anu sanes. Usaha abdi teh nuju nurun, dagang teh ayeuna marehe, seueur kali nih kudu dagang online emak. Ulah kirang-kirang hapunten emak abdi teu tiasa ngabagjakeun emak. Nah atuh ujang bet kudu maksakeun mudik ari pailit mah, ari keur hararese mah. Abdi moal kiat ngajalankeun lebaran upami teu jeung emak jeung abah. Barudak kalintang sono ka emak jeung ka abah, digabrug eta budak ku emakna. Kasono hidep, kanyaah hidep ka emak jeung ka abah. Eta oleh-oleh anu pangmahalna mah ujang. Teu saeutik batur mah inung bapakna anu teu dipikasono ku budakna nalika lebaran. Teu saeutik batur mah ngalalaworakeun ka inung bapakna. Tong ngarasa era kusabab henteu ngirim oleh-oleh, henteu ngirim babawaan jeung sajabana. Lain eta keur mamah lain. Kiriman anu pangmahalna mah kulawarga hidup cager.